Dalu remeh nyelap dina kapal. Paingan ngabelesat atuh. Kanisya. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieu aing. Lain akidah teh mah goblok ngaheureuyan aing teh mah. Panggihkeun tarucing aing. Yo. Di dapur. Di dapur? Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus daheur cai. Terus kopi sasendok, gula sasendok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing? Kopi, aduh panggih euy. Enak. Pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Anu leuwih jero sia we. Aya meri cicing di kolong. Disalukan keluar teh mungun ka lagi gideung. Ayo pek tengah hujan biji we anu buleun hejo naon cing nom anjing jika pagi euy ya tauhid jelema lain bahasa kumaha eta teuing baca kita tauhid cenah cing Aisyah aya benda sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning heuh coklat tah mah bodas terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum leutik sagede pepentul korek api legung bodas oh gedenya jadi nu ku aing mah saetu mah gede atuh teh mah ieu mah leutik gehu gede kene nyiru ngagedean deui atuh sia teh oh leutik gimana leutik bus siapa Sukro gede kene wah jero euy ilmuna euy naon atuh dalu remeh nyelap dina kapal Paingan ngabelesat atuh. Kanisya tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh paingan lieu aing lain akidah teh mah goblok ngaheureuyan aing teh mah alah geus uang bagus aja kita dawala nyebut uang bagus ya kadunungan atau yang bagus-bagus gitu mah dakar mah jelek sopo harane he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina aya teh saking naon saking gubutuh aing mah heeh dah jawaban ge hayang aing teh kitu bener jujur saking gowa pagawean saking Astina arep nangendi saiki kaula teh rek ka Mandura milu sayembara bener
Ya. Syukur. Ya nah. Cenah di manura teh seueun saya Gusti atuh ngiringane saya malah cicing sia. Apa sampean lamun ngaliwat kaya tempat tina harti geus milik kaula? Ya, da ulah cik aing oge begal. Eta anu tukang resahkeun. Make dari agama, agama teh dipake kedok. Dipake kedok bener kan ieu teh. Nyeun kaonaran. Da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh. Bener. Oh. Nurunkeun wibawa agama urang dan ieu. Pasrahkeun harta kekayaan nu dibawa. Dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna. Kan? Naon pot? Ku abdi dah. Ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu ngeungelan jelema. Ieu. Linu saminggu teu gelut teh. Bener akan masukkan Iya. kan awak teh. Ngagos aing. Banyak kita linu saminggu teu gelut. Supaya Aduh. Leung lamun pikasieun mah. Da sia malah dipikasieun pikasieun. Aduh. Tapi seri teh anu simpati kasih ada aing mah geuleuh. Hayang utah aing mana posia teh. Oh, gitu nu geuleuh mana. anu ngewa mah gitu kan. Nu ngewa mah gitu. Iya. Lain. Muni kawas anu pinuh wibawa we. Oh, bener. Pas menuku komanda we. Awas ya ku aing. Dinu poek diciwit ya. Ngancam nepi ka teh sieun gitu. Suka dari kebedia kan. Alah. Awas ya dinu caang jadi toel ku aing. Toel lain dia mah dak bareuh. Awas yang dicai dikosokan gitu. Lain mun dia sapang benerna gini. Deui. Ada buta Barunya. Buta ngaranna ge. Buta hate, buta pikir jeung jelema kitu mah. Dek dipasrahkeun apa moal? Raja Punggawa. Dah. Ya. Sampean ngayakeun ancaman model gitu. Pandu moal ngejat satunyang beas. Ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat. Ih, mun teh jiga ambeknya ngomongna teh. Dunungan aing. Gawa si mana kan. Bareta we aya kita tunggu paren jeung aing. Kumaha kan? Ieu hayam. Hayam teh lain lumpat kalah ngising. Kalau ngajua pare ya. Dek ngalawan sampean gakula. Ya apa kon wani marangaku? Ora wani teh ningga pakulanang koe lanang. Aji mula ditegak ka dijaya. Suram rata jaya merata. Modal sampean. Ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh. Sawios Gusti ku abdi. Aya tuh batur tewak sia. Hei. Kadieu sia musyrik. Kafir. Kasar mau ke akal berdeh. Kita salat. Goblok. Ayo mau dibebeakan. Kawas nyaksian hidup aing. Burukan nyaksian sama poe. Ayo. Aling pot doana bejakeun ka bapa maneh. Alhamdulillah. Sawiya ya tuh abdi urang apan loba kada cing hati-hati. Sing waspada we. Jaga ti tukang besi anu ngadan ngabongohan ka kaula siap. Sing rancing. Naon sia nyawe kae kunyuk. Kabdi keun wae lah. Dagor ku abdi nyingkah. Nyingkah goblok. Permios atuh los. Weh! Goblok. Bari teu jiga. Ngabongohan ka aing. Bari teu jiga rek nengeun.
sawios urang sing harepan ku abdi mundur maneh dek naon sia Naon? dek naon ngapangi ya ieu mah Leret. Leret sebentar. bangsat maledog Ay, puro na pala nung grama na siya ka pas. Cacak na rin tingali. dekeuna kunyuk dari maledog sia aing mah beurit aing ngemikiran siapa gelo gitu-gitu wae aing jadi kenangan Ay, jadi kandangan dalban. alah ampun Jubang pangatkeun asa kana lupa teh sia mah haling sia Aling. Mulai senjata aing ngurang maring mulai anu Cek gagak. panggih jeung sasaran kemana we Kemana we ngadu orang nanti. saha-saha jelema anu berobok ya ieu mah Karena sepna kan. radiasinan le Wah. Karena sepna kan bromo. alah kawalan sada bang Bangsa Mandri ya Oke, jadi seorang bambang laksana. alah jika Bang Sulaksana Percis. kawalan naon jelok alah Kita kuda maula. sia mah kitu teu kompak Latihan terus. ai latihan terus Ngomong manehna teh malah manehna teh. pandu pandu naon sia teh punten kan punten alah anu tadi teh saha teh ngaran teh nyawa Ada teh putawe. alah tembak wae sia